tanah Pasundan nu endah gemari poloh jinawi tapi kiwari geus bukti muara asli deui sabab warisan geus beren dicekel para gegeden bener cek wangsit Eyang Prabu Raja Sunda nu baheula kiwari cunduk waktuna ninggang kana mangsa kudu neang budak angon pikeun tumbal sarerea ngarah di hampura dosa sangkan hirup paluyang sabab zaman bakal ganti dipimpin ku Ratu Adil urang Sunda disaramat nagara ngahiji deui Ratu Adil nu sajati cing saha eta wujudna kiwari kabeh bakal ngarti di mana eta asalna Ratu Adil nu sajatinya budak angon wujudna lungsur ti sawarga nu mulya pikeun urang nu doraka sapertos anu parantos dicatet na kitab suci jadi manusia sajati bumela nepi ka pati sing saha anu percaya baris menang kabajaan pangangon urang nu sajati nyaeta Isa Almasih kiwari cunduk waktuna ninggang kana mangsa kudu neang budak angon pikeun tumbal sarerea ngarah di hampura dosa sangkan hirup paluyang sabab zaman bakal ganti dipimpin ku Ratu Adil urang Sunda disarang